Ih, data cukup, woi. Urang di bawah. Wah, sana wani-waninya kunyur cukup. Apa sih coba sih? Aisyah, ayat dah. Ayah manusia. Jalan-jalan ah, pakai pelapar daun pisang. Wah, iya lo, oi. Sigana bisa kapan dat oge, oi. Makin kieu we, aing jadi orang sakti mangunaheun. Cat! Ah, bener itu, oi, Amerika. Dina amparan batu anu matak tiis kana ceuli herang kana mata suasana anu sunyi sepi euleuh ieu di dieu euy bener sejuk pisan di dieu euy tapi cekolot mah cenah di dieu teh ulah ngomong sembarangan kolot kitu ge ulah suaban sok aya sesuatu tapi alhamdulillah di dia mati baheula di dia da sok ulin alhamdulillah lain nantang tak cempreng penting ayo main wah bener euy datang euy suaban aing berarti ngomong teh euy woi saanjeun Ayah manusia. Emang aing mah manusia, aing sia saha? Ayah naon manusia? Ngajadog di dieu. oh hari kami mah keur cicing di dieu teh niskeun ceuli ngaherangkeun mata ai anjeun keur naon di derek ngaganggu aing Penunggu di dieu sia, dek naon? Aya di dieu. pokona mah geus kaula ningali anjeun bete teu ngeunaheun pokona dideuleuhna mantong ka aya Kurang ajar manusia ngusir ka aing sia ku aing dihajar. moal bisa ngajar dewek mun bisa sok sok bisa mah wani mah musnah sia ayeuna mah ngaganggu ka aing sia nyeri uri setan nyeri wingkah arek nanyakeun doma sugan rek dijual sugan we dijual sugan we dijual jiga si adut tinggalina teh sugan pedah loba doma ya mainna teh kabeneran dud lawas ti lawas teu pangis lila aja mah tantangan heula lain kabeneran dud ya batur makan nitipkeun teh amplop keong nah kumaha kalau ada cicing heula cicing dia urang dek nanyakeun ye kan kieu dud beneran si adud geuningan euy teteangan teh
Dud, kumaha doma teh? Geus ngajuru. Dek meuli doma. Ah, doma mah da. Loba urang mau doma mah. Lain doma loba, geus ngajuru encan. Bukan sekedeungnya. Mana teh jelema teh? Iya keur keong tuh. Keong. Aing mah urang nanyakeun eta doma erek dijual moal ngajuruna loba henteu ayeuna. Oh, nyari doma mah. Kan cek ti lagi doma mah doma kuring. Ada laguna oge. Doma kuring. Emang naon gitu jeung doma kuring hubunganana? Urang teh nanyakeun doma teh di dinya teh geus ngajuru encan urang arek meuli ta anakna. Biuli. Teh aing teh mau ka biuli di mana? Aya oge. Sama uwa teh. Lieur anjing jelema teh Uwa kumaha? teh katalian ti karuhun kolot lalaki biuli teh. Tah iraha anjing budak bae teh jelema teh. Naon nya euy? Lain Yuli aing teh rek meuli doma urang teh kitu geus anakan loba encan. Euy kamari teh lauk teh loba. Tapi teu naremongan, ieu trek ngaliwat ieu teh butuh. Yo, teu naremongan lauk teh aneh teh. Lieur geuning ieu kumaha ieu teh? Kunaon gagaro mang? Lieur aing itu jeung jelema jeung Lieur. jeung budak mah. Kerasa mah. Lain Lieur di dieu mah. ieu doma teh geus ngajuru anakna rek meuli. Loba henteu. Lah mang urang teh ngari kabur hujan euy. Lain dek nanyakeun heula doma teh geus ngajuru teh urang teh anakna erek meuli. Can boga jukut euy cau tuh. Aduh aing mah halaeun euy. Aing lieur. Tolong Lain ngusup mah geus lila. Urang teh. Aya naon atuh maksudna ka dieu teh? Lain deuk nanyakeun doma teh geus ngajuru, urang erek meuli anakna. Kalau amek-amekan, geus lila teh panggih. Aja teh ka amek-amekan sosorongot. Naon nu sabenerna ieu teh? Keur anjing. Tuh. Kumaha ieu teh cenah euy aing kudu kacamata kudu teuneun kudu teh. Doma teh geus anakan encan geus loba encan ieu anakna rek meuli. Kitu nyaman aing geus lihat teh panggih amek-amekan si Amang teh. Kumaha teh? Aya Amang boga pikiran naon? Aduh, lieur ieu teh. Amang teh rek meuli doma geus anakan encan rek meuli anakna hiji. Oh, gitu maksud teh. Meni heeh. Oh, atuh. Oh, tadi ngomong teh kitu, atuh. Cing jelas atuh. Iraha meni budak ge atuh Jajabeer teh. Aya da momar kajual. Heeh. Malahan mah Hayang sabaraha? 3 rek dijual tuh. Anakna hiji, Heeh. indungna 2. Heeh. Itu Hayang sabaraha? moal mahal bae 15 juta. Kumaha teuing. Oh, ada jalu atuh hiji. Resep. Ada kekuatan mang, kemaheran. Kumaha? Dia rek kuncak ngaleungit. Ngacai. Sok lah, Urang buktikeun Amang heula. bisa. Berarti hebat. Oh, sok. Cek. Penghuni sudah patut. Baikeun, Dud. Nah, biasa aduh bisa. Wah, oi, kesempurna ya. Kenapa Abah bikin video belum di WFP? Kenapa? Tapi udah dilakuin. Jungkir balik, jebur balong, apa saja udah dilaksanakan. Apa ya? Tapi lah, biarin aja, enjoy lah. Yang penting
Sukses. Begitu aja lah. Begadang jangan begadang, begadang boleh saja kalau ada. Begadang jangan begadang, begadang boleh saja kalau ada perlunya. Gitu.